Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu deui. Urang nuluykeun hanca carita anu kamari katunda mitra. Masih dina judul Janji Anu Mawapati. Hasil karya atanapi karangan Amburos anu insyaallah ayeuna bagian anu ka-48. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa madarkeun kaayaan alam pabeberang khususna ka Juragan Pardi anu nuju di parancahan ku Bah Soma. Ya tadi hiji warungnya eta hanca teh. Sumaga mitra yang sauga jeuleungeun diasongkeun ka Abah. Ceuk Bah Soma. Ngadengi kitu teu talangke Juragan Pardi ngagugu sor leungeunna diasongkeun. Regot cai anu dina cangkir teh diinum, geus kitu sabrot cai diburakeun kana tatu anu aya dina leungeun Juragan Pardi. Cager sia, ceuk Bah Soma. Barang cacap nyarita kitu. Kacida mata keran mitra. Sabab tatu anu aya dina leungeun Juragan Pardi teh ngadadak cager. Kulitna lita deui sabihara-bihari saeutik oge eueuh tapakna. Nempo kajadian kitu puguh atuh Juragan Pardi meuni olohok ngembang kadu panoda molotot mata simeuteun heran sarta teu percaya naha make jeung bisa kitu. Nya terus atuh Juragan Pardi boga sangkaan lamun Bah Soma teh lain jalma biasa tapi tangtu saurang jalma anu luhung ku elmu jembar ku pangabisa. Lantaran geus bisa nyageurkeun tatu ngan saukur dibura ku cai. Eueuh naha bisa kitu? Tatu teh ngaleungit, leungeun kuring lita deui. Ceuk Juragan Pardi bari ngalak ngilik leungeunna. Tuh cingali geuning eta leungeun teh teu sakada-kada. Bah Soma nyakakak seuri lelengakan kawas anu suguma pisan. Tuh mata kudu percaya ka guru kuring mah geuning eta leungeun teh cager sarta teu kudu ngagunakeun ubar sagala rupa. Nya bener cager geuning leungeun kuring teh. Tapi nah beut bisa kitu. Teu kudu heran lantaran pikeun guru kuring mah boro-boro ukur tatu siga kitu. Sanajan anu leuwih ti kitu oge tangtu bisaeun jeung moal mata kese. Oh, da geus biasa sok mubaran. Komo deui da eta mah tatu alatan dicakar ku jurig. Pasti gampang mubarana oge. Lantaran geus wawuheun si Abah mah kanu sabangsa kararitu mah. Samalah lamun aya jalma anu diganggu ku bangsa setan siluman dedemat jeung dedemit, geus pasti sok marenta turungna teh ka guru kuring. Tembal si Arya nerangkeun pangabisa guruna. Nyaritana bari jeung pepeta kawasna mah manehna reueus pisan. Da eta we ngomongna oge meuni teu euleum-euleum muji bari ngagul-ngagul ka guruna. Sarta ceuk pangrasana mah geus asa jadi jalma anu pangpisana. Ngadengi caritaan muridna kitu, nya puguh atuh irung Bah Soma meuni kembung. Untung teu terus ngapung oge da puguh bakat kobongah. Kumaha geus percaya jang Pardi? Tanya Bah Soma bari mencrong. Panoda nu rada bolotot harita neuteub seukeut ka Juragan Pardi anu katempo masih can pati percaya. Nya kuring percaya Bah. Dah lamun geus kitu mah keur nyaon rek ka puskesmas. Lantaran apan geus cager leungeunna oge. Nya nuhun pisan Bah. Ayeuna leungeun kuring geus cager. Syukur Abah bunga jeung harina. Yang Pardi
lamun nurutkeun ceuk titinggalian panon bacin Abah. Kula warga Ujang teh keur dijojoho ku hiji makhluk demit anu boga niat hayang ngalapaci. Samalah mah geus aya cilu urang ieu teh anu jadi korbanna. Cing, naha bener atawa henteu caritaan Abah teh? Jawab anu jujur. Ceuk Basoma ngomongna katingali Daria. Sarta paneteupna teu leupas ti Juragan Pardi anu harita keur diukareupeun. Puguhnya kitu Abah. Tapi apal ti mana? Make apal ti mana? Apan tadi ku Abah geus dicaritakeun. Nurutkeun titinggalian panon bacin Abah. Piraku teu kadenge. Batu teh lagening Abah teh apal kana pasoalan kuring. Walon Juragan Pardi beri melong. Kayakinana beuki gede lamun Basoma teh teu tela, lain jalma sabongbrong. Kitu ceuk pikirna. Jang Pardi, kade ulah lalaura. Lamun teu kaburu ditolak bala. Nurutkeun ceuk implengan Abah, kula warga Ujang bakal tumpur sakabehna. Sarta moal aya anu nyesa. Kabeh oge bakal lunes sarta moal aya turunanana. Kitu ceuk Basoma. Nyaritana beuki Daria. Ari si Arya anu jadi muridna teu milu cacarita jempe bae bari ngenyo kana uras jeung gorengan. Katinggalina meuni cacamuilan kawas anu keur lapar. Teu teh lah Abah teh geuning bener-bener hebat. Bisa weruh sadurung wenara. Bisa nyaho kana pasoalan anu ayeuna keur disanghareupan ku kuring. Nya jujur bae puguh kuring teh keur bingung anu teu mangih tungtung susah anu taya hinggana. Lantaran geus aya kana 2 tauna nyawa kula warga kuring diancam pati ku bangsa setan marakayangan anu salilana hayang ngaganggu jeung nyilakakeun. Samalah pamajikan kuring kitu deui anak kuring anu katilu awewe sarta can lila disusul ku anak kuring anu cikalna. Tiluana geus jadi korban. Kuring teh sedih Abah jeung bingung sarta kacida ngarasa hariwang kana kasalamatan anak kuring. Anu 2 deui Sarip jeung Epa sok sieun ngalaman nasib anu sarua. Kitu nyaritana Juragan Pardi. Katingali mending ngageuri mata kuatir anu ngadenge. Ari Basoma jeung si Arya duanana harita silih reret. Uloh geuning maniparna eta pasoalan teh. Ceuk si Arya ngahuapna ngaranda geula. Kureng peuyeum dicekelan. Ari panona mencerong ka Juragan Pardi anu katempo paromana alum. Nya pasoalan eta mah Abah oge geus yaho. Tapi teu kudu adal subaha. Lantaran ayana kajadian ieu teh asal mulana mah daya lian ti akibat kalakuan Ujang sorangan. Basoma ngomongna tandes. Samalah kawas anu geus apal kana sagala rupana. Ngadengi caritaan Basoma kitu Juragan Pardi rada ngarenjag. Sabab teu tela bener pisan anu bieu diomongkeun teh. Bah, lamun Abah bener geus nyaho kana sagala rupa pasoalan kuring, cik atuh kuring tulungan. Lantaran kuring jeung barudak anu 2 hayang bisa salamet tina ancaman. Tah, lamun kitu kira-kira kumaha carana pikeun nyingkahkeun eta jurig sangkan teu ngaganggu deui? Ceuk Juragan Pardi akhirna mah kendal carita menta tulung ka Basoma. Sangkan dirina jeung kadua anakna bisa salamet tina ancaman makhluk anu salilana ngarah-ngarah ka maranehna. Bah, kitu geuning caritana teh. Tulungan atuh Bah karunya. Kitu ceuk si Arya bari melong ka guruna. Jempe we maneh mah Arya, mentong lo baca carita.
Keun urusan ieu mah bagian Abah. Walon Mbah Soma nitah sangkan muridna teu baca carita. Ngadenge kitu si Arya teu ngomong deui. Samalah terus ngahuapkeun deui goreng peuyeumna anu ditata keur dicekelan lantaran pogo teuing ngabandungan kana gunem caturna Mbah Soma, guruna jeung Juragan Pardi. Kumaha Bah, sanggup nulungan kana kasusah kuring atawa henteu? Tanya Juragan Pardi neuteup ka Mbah Soma anu harita keur diuk bari ngalepus udud. Sedengkeun panonna melong ka hareup. Bisa atawa henteu nulungan kuring? Ceuk Juragan Pardi malikan deui caritaan anu tadi. Lantaran nempo Mbah Soma anu harita kalah malaweung kawas anu teu malire. Puguh berat yang ieu basoalan teh, teh lain enceng-enceng. Sok sanajan nya Abah mindeng aya urusan jeung basoalan anu aya pakuat pakaitna jeung Bahluk Demit. Tapi ari pasoalan ieu mah saberat. Walon Mbah Soma ngareret ka Juragan Pardi bari sedot ngenyot ududna. Serbung haseup mulek ka luhur terus ka bawah angin. Bah, apan cenah Abah mah geus biasa ngurus pasoalan anu kawas kieu. Piraku make teu sanggup nulungan kuring. Yang Pardi, Abah mah teu rumasa nyebutkeun teu sanggup lamun kudu nulungan ujang. Tapi nyebut soceh berat. Lantaran ieu pasoalan teh taruhanna oge nyawa. Pikeun yang hareupan makhluk demit anu ayeuna ngaganggu ka ujang sakulawarga, lain sang hareupan yang samemeh nyatu, acan bisa memeh dahar. Tah kulantaran kitu Abah oge teu bisa sologoto. Sabab naon? Sabab embung ari kudu narohkeun nyawa sorangan mah. Walon Mbah Soma nyaritana ka tempo meuni Daria. Aduh, Bah cing karunya we atuh ka kuring sakulawarga. Lamun Abah teu daek nulungannya kudu kasaha deui kuring menta tulung. Lantaran geuning hese manggihan jalma anu ngarti kana pasoalan kieu mah. Yang Pardi, Abah teh lain teu karunya. Samalah lamun bisa mah hayang nulungan. Tapi tadi geus disebutkeun Abah embung ari kudu narohkeun nyawa sorangan mah. Jadi ceuk Abah mah mending oge teangan saurang jalma anu luhung elmuna sarta bakal mampu nyang hareupan eta jurig. Nya, tapi ka mana Bah neanganna? Tanya Juragan Pardi bari neuteup. Nya teangan we atuh. Sanajan kamanya bae oge kudu aya upaya. Jep atuh duanana sakedapan mah jarempe kawas beak picaritaeun. Teu lila pok Juragan Pardi ngomong. Abah, kieu we lah jeung kuring mah teu kudu panjang lebar. Lamun Abah bisa nulungan kana kasusah kuring, naon bae oge pamenta Abah tangtu ku kuring rek dicumponan. Tinggal sebutkeun we eta mah. Bisi hayang duit, imah, sawah, atawa tanah, ku kuring sakabehna rek ditedunan. Asal kuring sakulawarga bisa salamet tina ancaman eta setan. Kitu ceuk Juragan Pardi. Nyaritana sanggup rek nyumponan naon bae pamenta Mbah Soma, asal daek mere pitulung ka manehna. Ngadenge caritaan Juragan Pardi kitu, si Arya anu titata di ngabandungan harita meuni curing hak. Bah tah geuning kitu cenah. Naon bae pamenta Abah rek dicumponan. Ceuk si Arya bari ngareret ka guruna. Tina sorot panonna katingali lamun manehna ngarep sangkan guruna daek jumponan kana pamenta Juragan Pardi. Menyiharipet si laing mah Arya ngadenge kitu mah. Walon Mbah Soma bari seuri. Lain haripet Abah. Uing mah kitu sote lantaran karunya we atuh Kakang Pardi.
Apan ari jadi jelema teh kudu silih tulungan jeung anu butuh, silih talangan jeung anu susah. Tah ayeuna Kang Pardi butuh ku pitulung Abah. Kitu deui Abah oge butuh ku pitulung Kang Pardi. Matak naon hesena lamun cumponan we atuh pamentana. Dagus pasti lamun Abah daek mah tang tu bisa kitu-kitu wae mah. Pira oge ngusir jurig apan pagawean Abah eta mah. Sarta singkahkeun jurigna sing jauh ulah cenah datang deui. Apan beres urusana. Ari kadituna Kang Pardi bakal senang, nya Abah oge tang tu bakal senang ari meunang pamulang tarima mah. Tempa si Arya barinya kakak seuri, ret ka Juragan Pardi jeung ka guruna. Si laing mah bener-bener sok ngagampangkeun ari nyaon je Arya. Menggeus jempe mane mah cong loba omong. Jawab Basoma ret ka si Arya muridna, panunang ngiceupan sabelah kawasna mah mere isyarat. Ningali kitu si Arya nyerenge. Bah, kumaha naha sanggup atawa henteu lamun dulungan kuring? Nya lamun seug Abah sanggup kuring moal bohong. Naon bae anu jadi pamenta Abah sakabehna geus pasti rek dicumponan. Ceuk Juragan Pardi ngomongna beuki Darya. Hatena bener-bener ngarasa percaya lamun Basoma bakal bisa nulungan kana kasusahna. Yang baraji abdi bah nya heug atuh lamun keukeuh maksa mah. Ujang ku Abah cang turek ditulungan. Tapi tomat bah, omat. Kade ulah luncalinci luncat mulang udara Cina tali kutang. Tali gadang bah. Ai tali gadang. Naon bae anu dipenca ku Abah kudu dicumponyan. Saluyu jeung caritaan Ujang. Heug kuring moal jalir janji. Asal bener we Abah bisa nulungan ka kuring. Singkahkeun eta setan sing jauh ka sabrang ka Palembang. Nya ka mana we lah anu penting mah ulah datang deui. Sarta ulah ngaganggu ka kulawarga kuring, tah kitu Abah pamenta teh. Heug. Eta pamenta ku Abah rek dicumponyan. Eta setan pasti rek disingkahkeun. Samalah lamun perlu sakalian rek dibinasakeun. Tah kuring satuju lamun kitu mah. Sakalian we eta jurig teh atuh binasakeun, sangkan kahirupan kuring tentrem deui pikeun salilana. Tapi cara naon anu rek dijalankeun pikeun nyingkahkeun eta jurig teh? Tanya Juragan Pardi nanyakeun tata carana. Da puguh hayang nyaho. Hari sabenerna mah caranya gampang. Asal urang nyaho heula kana asal muasalnya. Nyaha manehna ti jurig di mana, saha ngarannya. Sarta di mana tempat anu jadi padumukanya. Lantaran durutkeun ceuk implengan Abah. Eta jurig teh saurang awewe baheulana mah anu maotna teu sampurna. Sarta arwahna marakayangan. Manehna bisa kitu nace. Alatan nyeri hate ku saurang lalaki anu geus tega nganyerikeun ka manehna. Tah, kira-kiranya Ujang apa atawa henteu ka eta awewe? Tanya Basoma paneuteup teu leupas ti Juragan Pardi. Bah, kuring apal ka manehna. Saha manehnya teh? Ceuk Basoma bangun panasaran. Ngaranna teh Rasti. Manehna urut ka bogoh kuring baheula. Si Rasti paeh ngaragragkeun maneh ka jurang. Lantaran nyeri hate ku kuring. Jawab Juragan Pardi ngajelaskeun. Tapi ngan ukur garis badagna hungkul. Yoh, jadi kitunya.
Terus ujang nyaho di mana di kuburnya. Mbah Soma ganjang tumanya deui. Nya ari dikuburkeun mah di lembur. Tapi kuring teu nyaho lebah-lebahna. Lantaran harita teu nyaksian jeung deui kajadianna oge geus lila pisan. Tapi lamun hayang nyaho kana kuburan mah gampang. Urang nanyakeun we ka badega kuring da geus pasti bakal nyahoeun. Nya heuh gatuan kitu mah. Dah poe isuk samemeh datang wanci magrib, abah rek datang ka kuburanna. Tapi ari lembur ujang teh di mana? Mbah Soma nanyakeun lembur ka Juragan Pardi, da puguh can nyaho. Kuring teh ti Cibedug asal mah, Bah. Duh, Cibedug. Nyah waktu abah oge ari ka dinya mah. Keun isukan abah rek datang ka imah ujang. Nya heuh ku kuring isukan ditungguan. Tapi omat abah ulah teu datang. Ceuk Juragan Pardi meuni omat-omatan. Da puguh sieun Mbah Soma teu datang. Sabab manehna kacida butuh ku pitulungna. Teu kudu hariwang jang. Poe isuk pas sore abah jeung si Arya geus pasti bakal datang ka ditu. Naha teu poe ayeuna we atuh Bah. Ngarah urusan kuring tereh rengse. Teu bisa kitu jang. Lantaran nyangon oge kudu aya syaratnya. Tah ayeuna abah teu mawakeun syaratnya. Nya kapaksa we kudu poe isuk. Nya mangga atuh gitu oge. Tapi omat abah kudu datang. Eta menyiku keukeuh, heug abah pasti datang. Tapi ujang oge kudu nyiapkeun anu jadi syaratnya. Syaratna naon anu kudu disadiakeun ku abdi teh Bah? Tanya Juragan Pardi bari neuteub. Teu burung hatena ngarasa penasaran. Syaratnya mah gampang jang. Sadiakeun we duit anu cukup keur abah. Nya ari anu cukup teh kira-kirana sakumaha Bah? Juragan Pardi tumanya deui ka Mbah Soma. Nya anu sacukupna we atuh. Tapi kudu saimbang jeung pagawean anu ku abah dijalankeun. Ieu pagawean teh lain pagawean anu hampang. Taruhanna oge nyawa. Piraku ujang rek ngaboborekeun. Walon Mbah Soma kituna teh bari neuteub seukeut ka Juragan Pardi. Ngadengi caritaan kitu. Juragan Pardi unggut-unggutan. Oh kitu. Masalah eta mah teu kudu hariwang. Sarta tang tu kuring oge ngarti pasti bakal disadiakeun saimbang jeung pagawean anu dijalankeun ku abah. Anu penting kudu bener-bener bigawena ulah nguciwakeun. Tong salempang jang Pardi. Syarat cacing percaya. Pagawean abah mah salilana oge cara aya nu nguciwakeun. Asal ujang percaya sapinuhnya ka abah. Tah geus we ayeuna mah sakitu heula. Teu karasa geuning geus rek beurang ieu teh. Sarta abah oge boga keneh urusan anu sejen. Ayo Arya urang indit. Kade poho bayar heula urut cai kopi. Jeung kadaharan anu tadi kumanya di dahar. Sok hitung kadinya. Ceuk Mbah Soma mungkas obrolana. Samalah terus nitah kasih Arya sangkan ngitung kadaharan urut tadi jarajan maranehna. Mangga bahkeun atuh urang etang heula. Mak, sok kancang hitung jadi sabarahaun sakabehna yeuh. Ceuk si Arya ngageruan ka tukang warung anu keur aya di jero. Ngadenge kitunya gancang atuh si manyampeurkeun. Naon wae jang anu geus di dahar teh? Tanya si emak tukang warung. Teu loba mah ukur cai kopi 2 gelas, goreng peuyeum 3, buras genep gorengan 5, bala-bala 4, goreng ulen we 2, getuk sampeut 3, tambah cau Ambon 2 jeung kalua, suuk 2 tah sakitu sok hitung. Jawab si Arya bari tanjak tunjuk kana dagangan anu tadi geus didahar.
Nya terus atuh kuno boga warung dihitung sakabehna. Si Arya kuda kodok kana saku bajuna, terus ngaluarkeun duit cereng harita keneh urut jajan dibayar sakabehna. Sanggeus rengse babayar, sorog si Arya ngadeukeutan deui ka guruna anu harita masih keneh keur guntreng ngobrol jeung Juragan Pardi. Ceuk si Arya bari jeung neuteup, Nya hayu, kumaha kajahadan geus dibayar kabeh. Kade sia montong sok darmaji ari jajan teh. Anu di dahar 5 ari ngaku hiji. Nyanto atuh bah, tara kitu abdi mah. Nya tapi lamun poho mah osok we meureun kakapeungan. Walon si Arya bari nyerenge seuri. Damanya mah kitu nurus tunjung. Aye Jang Pardi, ayo atunya abah ayeuna rek indit. Ceuk Bah Soma amitan bari ngareret ka Juragan Pardi. So ngajak sasalaman gap ditampanan kitu deui si Arya oge nurutan. Nya mangga atuh bah. Tapi kade omat isukan ulah poho. Eug, abah cangtu moal poho. Tembal Bah Soma jung nangtung tina diukna. Terus keluar ti jero warung. Kang Pardi, hayu atunya. Ceuk si Arya ngahayukeun samemeh indit. Nya sok ka ditu. Mitra. Cageulay carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.